Ieu hadiah jang panganten weteuh urang nganggo cepot ngan malibikeun cepot nama. Margi ieu cepot geus ditawar 35 juta eueuh. Nya begitu dibikeun eueuh jelema nu nawarna teh. Nya kabur nawar we hungkul. Siap ieu urang cepotan? Tapi punten ka Bapak Lurah, ka kasepuhan sadayana nedawidi dupi urang balida rasa panawayang gitu Pak Lurah. Asli anu sok ditonton, nu sok diulem ku urang Majalengka saha dalangna. Alhamdulillah almarhum pun Aki Abah Asep Sunandar Sunaria. Ta ieu asli wayangna ti anjeunna. Doakeun keluarga besar ti Giri Harja Kasta Sunaria, Tiawit Abah Sunaria, Abah Haji Ade Kosasi Sunaria pun Aki Abah Asep Sunanar Sunaria nu parantos mulih ka jati mulang ka rahmatullah cing aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Seueur nu neraskeun ti Giri Harja aya Mang Haji Deden Kosasi Sunaria, aya Mang Haji Dadan Sunanar Sunaria, bahkan Yoga Suara Sunanar Sunaria engke angkir ka kampung Balida. Mun hayang murah ka abdi heula bebeja nya meh teu mahal teuing Pak Lurah. Kumaha cenah aya artosna sakieu sabaraha cenah daekeun lamun dibere 1.200.000 insyaallah keresaeun ngan nu sumpingna tukang goong hungkul. Iya siap urang cepotan siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sarehat urang kampung Balida. Alhamdulillah, cepung lawung ya. Wasilah Bapak Wowo. Jadi Bapak Wowo teh ieu asli urang Jawa. Margi namina ge ngaletter O. Sok urang Jawa lamun di urang mah urang Sunda ngaletter A. Ngaran Jaja pasti urang Sunda tah lamun di Jawa mah ganti ku O jadi siga kitu. Lamun di urang Maman lamun di Jawa lamun cek urang Sunda aya semah teh mangga tah mun cek urang Jawa mah tah sami ieu ge Bapak Wowo teh ti ditu. Sumuhun tadi ngobrol heula padahal asli urang Sunda. Nuhun Pak Wowo, mugia Pak Wowo dina raraga tasyakur binikmah walimatul urus. Ieu ingkang putri Neng tepang jodona sareng kakasihna mugia ageng barokah sagalana sadayana salamina. Atuh urang oge cing kabagean nya nya Bu. Rumah tangga urang cing balik atuh dina kaharmonisan. Rumah tangga urang cing balik dina kaendahan kebersihan jiwa. Eueuh geuneuk maleukmeuk dina hate teh. Kasalaki urang doakeun mugia salaki urang sadayana teh nu keur usaha nu ikhtiar naon wae mantenna cing dipapariran kasehatan, kalancaran,